Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deh jeung urang di channel Andi El Salab. Kumaha dulur sadayana kabar ayeuna daramang. Pasti daramangnya, mudah-mudahan daramang sehat-sehat. Yo urang keur dihareup jeung Mang Rido biasa keur ngopi-ngopi santuy ngopi. Iyalah seharian urang ngopi kieu we jeung kieu. Ngopi we jeung ngopi kumaha deui atuh. Dek naon eueuh pagawean, dek mangkat ka kobong boga duit nya geus we ngopi kalieur kapusing ulah diambil pusing intina mah lah kahirupan mah kayak panggih di mana titik kenyamanana bener teu? Dok. Ngomong atuh. Baik manehna mah ulah ngomong, tara ngomong sih manehna mah paling sairan we kek ulang entahnya sairan. Ya orang karek rengse beres-beres harap imah orang kah jeung manehna doan karek beres makana ngopi nyantai langsung dicobaan kurang pakai nyin video apakah entah apa kumaha gitu tapi rada lumayan ya sedang karek beres pisan ieu teh wayah kieu teu ngapeuting ngalemur di magrib karek beres ngararapi bari jeung hujan gede ayeuna mah rada root saeutik rada merupuy nya untuk gede-gede teuing. Terus sairan lah. Boleh. Bang sairannya. Si Rido orang minta sairan. Sairan naon, Dok? Sairan wae ah. Oke. Ayo komen ini di YouTube. Jan. Sairan donya siap, Dok? Kudu siap lah. Demi iya seluruh anu aya di mana ya. Urang kudu siap wae. Ya udah. Oke, ayeuna si Rido arek sairan cenah. Mungkin orang sairananya naon wae anu disairkeuna tentang naon wae anu diucapkeuna tentang naon bae tentang perasaan naon eta anu disairkeuna. Mangkana dangukeun sampai kaberes ieu video anu tacan ngasubrek mangga disubrek ti ayeuna anu tacan ngalik geura dilik anu tacan nge-share ieu video supaya nyebar luas ka mana sampai ke ujung pelosok negeri atau tos gadu share ti ayeuna. Oke, seluruh Ku bismillah dikawitan ardi ngarangkai syairan kisana teh dua insan ia teh tentang kerinduan abdi selalu tiga lagi atuh ulah susurian selur. Gagal eta mah. Gagal. oke Balikan deh. Ku bismillah dikawitan angdi ngarangkai syairan kisana teh dua insan ia teh tentang kerinduan abdi selalu merindu catingan tiap waktu abdi mada sok menunggu tiap anjeun sok ngarayu anjeun sok mere kabunga
mungkin eta karenanya ulah nepi kana ingkang abdi geda atosnya cinta datang aku rasa anjan nusok mere rasa rasa anu tadi diduga napi ka abdi mika cinta anjan iraha ka bumi nyamparkan iya pun umi lamun anjon entos pasti ucapan kudu ngabukti cinta mah diperjuangkan lain malah ditinggalkan kamana eta hate anjan wani-wani nganyerikeun abdi mada sok kabayang anjan nu dipikahayang ieu teh saling berjuang tujuan nu dipikahayang dua raga nu pajauh jarak nu susah ditempuh mugi cinta iya karoboh ulah nepi ka ngajauh. Nah sakitu eta sairana tadi tah timang ridho persembahan timang ridho walaupun mimitian teh rada gagal fokusnya rada aya salahan meureun teuing kumaha manehna tigana pikiranna mikiran si Neng wae jadi ketika pernyaeun teh poho meureun tah dibalikan deui untung nanya eta tah persembahan timang ridho Al-Goji Al-Bantani Al-Muridini orang kampung Sukatani manehna Billy bisi ngalewat kabelahan lembur sim abdi di ieu mana Rangkas Bitung kampung ieu Cisimet mampir we ngopi urang lamun aya kopina lamun teu aya ngabekal atunya tapi tenang ditampi sesuka hati lamun ngalewat ka dieu mah sabab di mana wae urang ayana ketika urang mampir apa kumaha pasti jadi dulur komo ngaran santri manya walaupun terkenal oge ngalewat apa kumaha pasti wae nyapa gitu tah eta lah urang teh senengna jadi santri teh kos kitu jadi deuk susah deuk duka deuk senang teh selalu bebarengan wae eta kehidupan santri anu kusim abdi teu sampekeun kapohokeun sampai irah-irah oge eta kos kitu
Tah berhubung ieu durasi geus rada panjang ya nya urang tutup we video ayeuna sampai di dieu bisi resep kana video dieu kana sairan dieu Mang Ridho atuh mangga dibagikeun di like anu kacan disubrek geura disubrek ti ayeuna nya. Tah sakitu we nya lur video ti urang bari teu nyarambung ge urang ngomong naon hinaon ngan urang mah rek kieu we ngopi jeung ngopi bisi nu hayang ngopi jeung urang geura datang ti ayeuna ka Iraha nya tutup urang videona sampai ti ayeuna. Oke orang lanjut deui iraha-iraha lamun panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.